Dina hiji poe aya kulawarga anu boga anak awewe. Nu tara daek cicing di imah. Lamun balik teh kan saukur lapar wungkul. Sore-sore, indungna jeung lanceukna awewe nuju caralik di kursi. Neng, Mohon mak. Aya naon? si Adis ka mana? Tiberak can balik keneh wae. Duka tuh mak nuju aramong meureun sareng babaturana. Budak eta mah tara daekeun uih. Ingeteun uih ge mun hoyong tuang we kege uih. Kek mun maghrib can datang. Tutup kabeh pantona Neng. Mohon mak. Mak, tuh tingali nuju aramong. Jeung babaturana. Astagfirullahaladzim. Mun can datang keneh bae, emak moal mukakeun panto eta. Nya mak. Duh, sore euy. Mak, buka tuh ih. Assalamualaikum. Mak. Waalaikumsalam. Ingat kana imah. Weh kieu karek uih. He, hampur atuh mah tos ulin heula jeung babaturan. Nya ulin mah wios, han kudu inget kana waktos. Tinggal pasti tetehna di bumi wae. Karek eta bukti lu atuh mah ih. Nya tos wios ayeuna mah kek mun sakali-kali deui. Weh kieu tacan uih. Moal dihampura ku mama. Nya tuh hampura mah masa kali-kali deui. Backtracking on these Mak, few nuju years, trying aramong to meureun figure sareng out what I babaturana. do to make it go bad. 'Cause ever since my girl left me, my whole life